yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ditimbulkan ku Allah bakal siksa. Siksana kumaha? Ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syi'an, organisasi, golongan-golongan. Wa yudhiqa ba'dakum, diberi ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd, ku siksaan sebagian bangsa deui. Perang multinasional jeung Irak, dia kasaksian ku urang. Selesai eta berangkat deui Libya. Selesai Libya, Syria. Suara nu datang ka urang geus macam-macam. Urang mun maca koran lokal mah kos kieu, mun maca koran internasional mah kos kieu, mun maca berita-berita mah kos kieu. Tinggal urang bae bingung. Sementara nu boga berita asli, nu bogana adalah Amerika. Urang teu daya teu upaya soal berita. Aya ge selundupan berita-berita nu asli, apa iya apa tidak, apa iya apa tidak. Mulailah dikaburkeun. Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah. Satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam. Satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa. Satu sisinya nama Wahabi, satu sisi deui Ahli Sunnah wal Jamaah. Nu jelas mah urang kebingungan kabeh. Supaya naon? Supaya mendukung ke Amerika. Teu nyaho keasianana kumaha? Tah kos kitulah. Yuwayal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Perang dia. Kulantaran disuplai ku Iran, Amerika neuleuh heula. Bahaya. Sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husein, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira. Ngaranna teu kira-kira. Rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika. Rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika. Rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Endeu kumaha coba hayang. Cak Amerika kekeketaan heula. Jieun heula coba hayang nyaho ku urang. Sok pancing melalui Israel. Melalui Israel berangkat der jeung Palestina. Menang Amerika eta teh. Begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar. Hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ya, bahaya. Kita cari dulu. Lain eureun neangan kelemahan. Kos kitulah ieu keur carita yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات بجاكن محمد قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing. Teu percaya kana ajakan anjeun, teu iman kana ajakan aing. Cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing, ka maha dahsyatan aing, ka maha sagala-galaan aing. Lantarannya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing ku ari musyrik ka aing. Kamari minta ka aing kuari, minta ka jabatan kamari DPDP ka aing kuari, DPDP ka manusia, ka makhluk, ka batu, ka kayu. Kan eta teh mempermainkan aing, bejakeun Muhammad. Hayang dauleuh ka karawasaan aing. Aing bakal nurunkeun 4 siksa. Ya Allah. Qul bejakeun Muhammad, wal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban. Aing maha kawasa. Aing bahasa gala-gala cak Gusti Allah. Lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khususna ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara. Ya kan?
kahiji adzaban min fawqikum siksa timbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan banjir buah wacak siksa wae atawa hujan batu cara ashabul fil pak di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah rarusak atau poe teureun kilat si jeleger ditambah deui ku geladeg si jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukikum au min arjulikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geurah hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag ha saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tertep bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Omah Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen kumaha ge aya arah acak-acakan budak isi nagara deuk dikumahakeun tapi ceuk ulama lamun Omah Irama jadi presiden bakalna pertama santai nginahin ke beres santai lari pagi ke kajen ulama Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat teu beres budak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya siksa tadi ti luhur geus bejakeun Muhammad nomor kadua lamun teu percaya bae teu iman ka aing jadab mimiti lini kadua masih keneh teu iman keneh ka aing gempa ku aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeleuna mah gunung rek nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ditambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia parindah ka mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Kemis mah ulah liwat kesempatan ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh cek Gusti Allah ayo sia mun teh ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha au yalbisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu
aya deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu, aya deui nu boga kahayang nyieun deui perkumpulan ieu, aya deui nu boga kahayang deui nyieun deui perkumpulan. Antara organisasi-organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar. Haju bae silih omong, haju bae silih tengkas, mulai tidinya teh silih geles tak teu eureun atawa parpo. Padahal mah jang ngabangun bangsa jeung nagara, tapi kulantaran beda-beda kahayangna, ieu hayang. Di satu sisi hayang ngaberesan nagara, di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti nagara. Kabeneran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah. Mulai nyan parpol urang ge mampu daknya. Kurang kene nyieun deui. Geus teu kahitung ku ari. Urang lembur mah bingungeun loba-lobana. Beda misi jeung visina ambalaya. Zaman baheula urang inget aya Golkar, aya P3, aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun. Ribut politisi jeung politisi silih gele. Nu korban ge luar biasa loba jasa. Satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3. Jara rasaan didinya teh aya misi keislaman, atuh dakwah panggung teh luar biasa. Satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar, nyeun huru hara aya tembak masal derejek ilah syiah. So eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak koskaran itu. Timbul organisasi-organisasi di mimitian, timbul organisasi teh Muhammadiyah, naik deui ka NU, beda visi jeung misina. Lantaran itu mah Wahabi, ieu mah ahli sunnah, naik deui, timbul deui aya Islam Jamaah, diorganisasikeun deui aya Islam LDI, diorganisasikeun aya NI, diorganisasikeun deui aya HTI, diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah, diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan, diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah, diorganisasikeun berbagai Islam, beda kabeh suarana timbul huru-hara. Aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae. Teh aneh jak Gusti Allah na geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh. Di balik nyeun organisasi aya udang. Iya aya udang di balik batu. Tah eta mah kos kitu tah. Nah, nu mentek nyeun organisasi sok diradesek. Komo dan aya kepentingan negara. Bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila, buat KNPI, buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu. Anu henteu milu kadinya sok deula tumpas. Kot kitulah kaayaanana. Kiai bisa antara Kiai Golkar jeung Kiai P3 jeung Kiai PDI. Kuari teh dimodernkeun. Kiai modern jeung Kiai Salap ribut luar biasa. Kiai Salap jeung Kiai Salap ribut. Tuh ieu teh geus aya, ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah. Ieulah siksa ti Gusti Allah. Ausiaan au yalbisakum syi'a teu karaha sakurang. Toel ku urang kiai eta, tuh aing sarua ka Allah, jeung ngaji. Kos kari itu ngomong. Toel kiai nu sok sangeunahna bae. Loba omong, ayo bae urang berjuang, sia di dinya aing di dieu. Kabeh teu bisa dihijikeun. Visi dan misi disatukan teu bisa. Kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda. Ribu ya karim, masyaallah. Lamun sarua deuk ngabangun bangsa jeung nagara, atuh daon make jeung silih gelek. Silih tumpas, silih omongkeun, silih ajukeun. Ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu mangtak ngajadikeun huru hara besar KPK polisi hiji deui naon. Hayu sia. Kuari geus jadi 3 ngakar tek. Geus masyaallah. Geus teu bisa. Naon kitu ngaranna harmonis kuari teh. Geus dihandapna geus siap deuk perang kuari. Abri geus kabagi 3. Pihak ieu, pihak itu, pihak ieu.
geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh negara urang, pancenah ku urang dibangun, danana kan ti masyarakat. Kunaon atuh ku ari teh kos kararitu. Polisi geus teu percaya ka KPK. KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif, geus teu percaya deui ka legislatif, geus teu percaya deui ka eksekutif. Main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi, polisi kuari nyalahkeun KPK, KPK terus bae nyalahkeun DPR, DPR nyalahkeun polisi, polisi nyalahkeun KPK. Di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat, eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang, ieu negara urang deuk kumaha coba? Pikir cenah dek ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun, nyanana beresan urang mah teu kumaha je kieu bae nonton nyana ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang. Lamun sok mengamati politik di Indonesia seperti eta geus teu kudu nonton TV, teu kudu ngadengekeun radio, ngaji sia di dieu bakal nyaho. Asa kieu nyaho ti mana aing mah susuganan. Bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah. Lamun aing salah deleukeun. Je nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah geuna nyaho. Ji tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi. Polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu ku ari teh. Pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mantek kasienan teh kabeh baroga salah. Sedengkeun RI 1 geus amanat awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas. Nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat. Endeu ka rumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang, tak kakarak judul tah. Geus mulai tah urang nyaho tah. Geus mulai tah. Di koran mah hese maningan ngadengekeun aing bae sia. Aing mah bener dek henteu kos kitu we pokona mah tah. Je, emang kumaha gitu. Masyaallah. Timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional. Secara internasional campur tangan bule di urang. Emrik hayang cicing di urang berleha-leha di nagarana henteu boga potensi bumi. Teboga potensi negara hanya jual beli alat perang hasil produksinya na cau eueuh di Amerika mah hui eueuh di Amerika mah sueg mah komo eueuh jasa di Amerika mah mun urang ka Amerika coba urang ka ditu teh hayang sueg moal aya di urang teh hayang sueg jeung naon atuh neangan awi moal aya di Amerika mah nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna iwung coba neangan di Amerika mantap kulit betah ge iwung neuleunya na ka Indonesia aya iwung aya awi aya cau aya anak cau aduh luar biasa dideuleu ku nya hasil bumi na minyak aya logam aya dan lain sebagainya cekel huluna loba omong sia guys wae ye iman negara ulah loba omong yang sabaraha sia itu bisa pada merayakas rakyat mana ngomong itu bisa ya tembak siapa ya wah saya sebar persen sih ya jipan lain gula dok merek kabeh ya udah tanda tangan teh beres cicingnya nadi di nyin gedung di Indonesia luar biasa lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu diningati ku urang. Nah, mulai dibuatlah kepercayaan bule di urang ngadu. Di antara politisi di luhur, ieu kepercayaan bule, ieu kepercayaan rakyat ngadu. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Taya di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujianana. Emang kumaha gitu rakyat geus teh sudi jasa di bawah kikieuan. Tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat.
tetapi iya kan bumi pertiwi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Rhoma Irama disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika ada kumaha gitu geus tinggalan tambah kali mah 135 juta lain 35 juta kuari mah bung jenggot nah iya huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui kuari mah serang kital peperangan ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad nu hiji nyembahna ka patung beda potensi nu aya di Irak loba luar biasa lobana Amerika teu bogaeun di dinya teh tah di dieu teh panas Amerika serang geus dikibarkeun bendera salib perang luar biasa di dinya muatanna loba diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu nah bendera salib perang salib kuari ditaekeun perang lah dahsyat ti ditu bodar ti dieu pae kabeh ngaran-ngaran perang mah pararaeh bae yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ditimbulkan ku Allah bakal siksana kumaha ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syi'an organisasi golongan-golongan wa yudhiqa ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang selesai eta berangkat deui Libya selesai Libya Syria suara nu datang ke urang geus macem-macem urang mun maca koran lokal mah kos kieu mun maca koran internasional mah kos kieu mun maca berita-berita mah kos kieu tinggal urang bae bingung sementara nu boga berita asli nu bogana adalah Amerika urang teu daya teu upaya soal berita aya ge selundupan berita nu asli apa iya apa tidak mulailah dikaburkeun Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa satu sisinya nama Wahabi satu sisi deui ahli sunnah wal jamaah nu jelas mah urang kebingungan kabeh supaya naon supaya mendukung ke Amerika teu nyaho keasianan kumaha tah kos kitulah yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd perang dia kulantaran disuplai ku Iran Amerika neuleuh heula bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa nomor kahiji rudal Husein kadua rudal Hasan nomor katilu rudal Ali ngarana ge teu kira-kira ngarana teu kira-kira rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan henteu kumaha coba hayang cak Amerika keketaan heula jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa nah Palestina supply dar hanya 9 hari Israel kabur tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan kos gitulah ieu keur carita yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd disiksa ku Gusti Allah ku di luhur geus dihandap geus melalui tsunami siksaan kurang kumaha dahsyatna sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah
tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Dua deui, hiji perbedaan golongan nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa, ribut peperangan modar kan. Kaharti apa puyeng nyeneh teh. Internasional dibawa kurang channel guys encana guys berurusan anak Taliban terus bae militan di mana aya perang di dinya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauhlah geus secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bagi aya ka ditu kok nyeplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI da moal bisa sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu ieu urang Indonesia mah asana mah nya nama Okos Bunglon ya nama bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika teka caritakeun orang Palestina di Palestina aya orang Malaysia teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand teka caritakeun di Palestina teh orang Korea tapi orang Indonesia mah aya di ditu malah ke waktu perang kamari multinasional aya nu nembak begitu dibuka ieu penyet di rumah. Lah, cek orang Amerika, iya mah lain orang Irak, lain Iran, lain Taliban. Coba status seorang mana? Begitu di dalam, ya karib, kurang puta. Anu gede hutang teh kabur ka ditu. Paeh hirup-hirup ceknya naing daripada Indonesia sangat diperhitungkan, masya Allah. Tak poso ribut poso nasional tamata. Tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu lamun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso bae datang ka ditu ngibarkeun bendera perang siap meuli bejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula. Bos sombong amat cenah sekali-sekali sombong lah. Ini kumaha Indonesia mah kos kitu eta di Palestina bae aya. Di Taliban teh aya. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara. Haju kudu make biaya. Pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril. Oh, steril luar biasa. Mau kemana? Tujuannya apa? Tapi aya kan di ditu. Masya Allah, mantap kek, mun perang deui urang diajakkan itu. Naik naon cenah kiai ngojay. Paeh di laut asana ieu mah. Meme perang geus malodar. Indonesia. Ulah sembarangan di Indonesia nu teu diperhitungkeun ku Amerika. Sangat diperhitungkan Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek nanas. Tetap di perangan mah di perangan terakhir. Asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula. Moal kaburu nya nama geus. Siksa ti Gusti Allah leletikanana di urang antar kampung leletikanana ti urang antar desa leletikanana ti ku urang antar kiai kunaon eta lantaran boga kahayang kiai ieu ngayakeun ieu kiai ieu ngayakeun ieu teu harmonis ribut kiai jeung kiai syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd hayang rada gede melalui organisasi hayang gede deh melalui parpol. Cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui. Kuari makin dibesar-besarkeun, makin digede-gedekeun. Urangnya ho ketika PKB naik, bos sabaraha nu paeh saat harita. Sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka hareupeuna. Lantaran armada Prabowo anu luar biasa, armada jenggot anu luar biasa. Armada wah geus pohara ieu mah main ke bakal tah
Nah ieu sing ada ieu beusi jadi siksa ti Gusti Allah. Mun sia teh iman ka aing, mun sia henteu taat ka aing, teu takwa ka aing, beres siksa opat. Hiji ti luhur min fauqikum, dua ti handap min arjulikum. Mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap, awas aoyel bisa kumsian aing yeun tah golongan engke golongan lain sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'saban ribut perang. Jadi berarti geus aya ti ditu nu mantap cek Kangjeng Nabi inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan. Sayeuna umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'ana jiatu firqatun salamat mah bakalna sapirqah. Jararieun jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyeun partai Islam lantaran kabeh ge huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau sara. Tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan, make lebo Islam ujung-ujung nama atuh henteu lah eueuh nanaonan ribut Golkar jeung P3 ribut P3 jeung PKB ribut KB jeung PNU ribut jeung PDA ribut. Nah perputaran pilpres nu tahun itu sabaraha anu paeh, pilpres kamari sabaraha anu paeh, tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa. Urang mangadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kukumahakeun ge negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah, membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya. Ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae. Wae milih-milih bae ngan ulah datang ka gusur-gusur eungkeuy-eungkeuyan teu nyaho maksud sing hade. Lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah. Ku luhur geus, ku handap geus, dibuatlah hasil urang keneh. Iyalah yal bisa kumsya'u wa yudhiqu ba'dakum ba'sa. Ya Allah ya Rabbi nu mantap Kangjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadoa ka Gusti Allah langsung nangtung Kangjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa langsung ala wudu beres ngala wudu fasa'ala rabbah ngadoa ka Gusti Allah ngadoana ya Allah ala yursila alaihim azaban min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Ngadoa Kangjeng Nabi seperti eta tah Gusti ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap, ulah diturunkeun ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi sehingga ribut ko ba'dahum ba'sa ba'd ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi, umat abdi jeung umat abdi Gusti nyuhunkeun ka Gusti. Ngadoa Kangjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung, desa jeung desa, kabupaten jeung kabupaten, provinsi jeung provinsi, berbagai manusia huluna kiai jeung kiai, politikus jeung politikus deui ahli ekonomi jeung ahli ekonomi, antara provinsi jeung provinsi, antara negara jeung negara, walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencaina anu luar biasa sehingga bergelimpanganna mait di berbagai negara-negara. Kangjeng Nabi nangis ngadoa Gusti ulah terjadi seperti eta atuh Gusti. Kumaha tah waktu eta fahabatta ilaihi Jibril alaihi salam, Allah ngutus malaikat Jibril turun bijakeun Jibril ke Muhammad, ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an, anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina opat rupa tadi, siksa ti luhur, siksa ti handap, siksa golongan-golongan jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa.
nah fa'atauka isdatain wa mana'aka isdatain nu dua ku Gusti Allah diijabah nu dua mah henteu bebeja malaikat Jibril dua diijabah dimuhunkeun ku Gusti nu dua henteu naon nu dua cek Kangjeng Nabi ya Jibril layatiyahum adzabum min fawqihim wa min tahti arjulihim yastasiluhum nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina aya nage eta teh moal terlalu dahsyat siksa ti luhur paling aba-aba doang siksa ti handap paling aba-aba doang sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril disunamikeun hanya sebagian kecil moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah nah cek Kangjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahum azaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha lantaran nu dua eta mah patalina jeung kaimanan ka pangeran jeung kaimanan ka kitab pangeran geus urusanana di pangeran teh mah lantaran nya teh iman bae atau maksiat bae teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atau ngerobah status hukum Al-Qur'anul Karim ku Allah dibereng ke ti luhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad teh moal dahsyat jasa moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar anu dua deui nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah cek Gusti Allah ditahan tamah walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah nomor kadua bakal ribut antara umat antara agama antara bangsa eta mah moal diijabah teu diijabah tetep tamah bakal terus bae eta mah bahkan wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara geus aya ti dituna nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika teh ketika perang Libya teh perang deui Palestina teh lantaran geus aya dina Al-Qur'ana ayal bisakum syi'an wa yuhiqu ba'dakum ba'sa masyaallah ya manu dua mah teh Kangjeng Nabi naros Jibril nah nu dua ieu kon teu diijabah padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaanana wa hadzani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya lantaran nyana percaya ka kitab percaya ka nabi ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabaqahkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional datang ke tingkat internasional Quran dimusabaqahkeun antar negara Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab timbullah juara satu dipake henteu kahiji nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman la nabiya ba'da dari Nabi sabada Kangjeng Nabi tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kangjeng Nabi bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia ajaran jelema ku nafsuna bae nah ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun iyalah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim urang kuari ngarasakeun percis jasa mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah guruna teu ka Allah muridna teu ka Allah ribut ka jenting kumaha antara lembaga ribut lantaran teu ka Allah antara yayasan ribut lantaran teu ka Allah antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah hanya semata-mata neangan pitayeun doang antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala henteu aya misi ikhlas kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang nah iyalah bakal moal eureun-eureun siksa nu dua mah hiji yal bisakum syi'a bakal timbul golongan campur di dieu nomor kedua geus aya golongan yuziqu ba'dakum ba'sabad golongan nu ieu nyerang ka nu ieu nyerang kana timbullah peperangan baik di kampungna sorangan di nagarana sorangan atau antara negara bakal terjadi teu bisa tamah lantaran doa Kangjeng Nabi teu dijabah nu dua ieu
tinggal kudu kumaha atuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi geus model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae dari rakyat untuk rakyat boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti mun datang ka zaman eta kumaha cakang yang Nabi maneh mah cicing bae ya zamil buyut cicing bae maraneh di imah masing-masing wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah nyalametkeun diri ulah milu engkei-engkeian jeung jelema kos karari itu kajen teuing nu kitu mah kitu bae cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha engke ge aing nyieun engke bakalna kesatria cak Gusti Allah saat aing dek ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa engke ge moal paharti ku otak-otak manusia saat eta bakal mimpin bangsa, mimpin umat, mimpin negara di luar konstatir manusia engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh cirina deuleu bae engke si Semar bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat deuleu engke si Semar cak Gusti Allah manjat cenah Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar ya Semar mah belah dieu tah mah zaman kamari tah mah zaman Wali Sanga Semar mah tah mah mimiti aya wayang gelar kadua wayang kulit katilu wayang golet jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar ai sia otak teh diteunden di dengkul bleon wayahna coba tunaikeun ka dada ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali hiji si Semar masa lilana tilok make baju nomor kaduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan nomor katilu di mana lempangnya nama luak liuk bae eta si Semar kos kitu jeung deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si cepot sia seuri sok tongton meureun nya tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng tetep musyawarah ke masukan tidinya berarti nya nama tilok turun langsung kege aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae kitu jadi didukung ku para ahli Allah geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar tah mah geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju siapa bodoh jasa siapa aduh bodoh jasa teangan ke calon presiden anu henteu make sepatu teangan coba anu make sempak doang mantap biasa ieu mah atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita ya Karim ya Allah ya Rabbi na ye ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara nu mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala Banten nu katengah katelah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos karari itu kuari ge lain teu nyarekel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu karari itu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul Masya Allah satungtung can kadeuleu ke
bakal aya kiai ge menyuarakeun kiai nu asli. Ikuti. Urang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh Kosi Semar ja. Persis Kosi Semar. Coba ge amati coba. Coba ge amati ku tukang wayang makanya hoan ge. Satungtung can aya ulah waka. Lantaran ieu mah raradutan kabeh ge. Geus salametkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang Allahu Akbar. Batur kampanye urang mah salat duha be Allah. Duitna mah cokot teh. Eta sia mah sok kitu bae sih blon. Jadi benerna ieu. Tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari jeung saminggu sakalinya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala khususna dakwah ka umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea. Ternyata ketika ditegor didakwahan ku Gus Kangjeng Nabi teu iman teu percaya datang ka kiwari ge kitu bae bakal dibere opat rupa. Hiji azabam min fauqikum tiluhur bentukna engke mungkin hujan mungkin begledek mungkin kilat mungkin hujan batu badai dan lain sebagainya angin topan angin beliun dan lain sebagainya atawa tiana mancercai gempa erosi dan lapindo kabeh jadi embak. Nah ieu ditegur ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yal bisakum syi'an. Nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieu lah keur memeujeuna ayat ieu pas jasa kabeneran jasa urang hirup pas di zaman model pas nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numantat unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Pikir ku anjeun kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kekawasaan Gusti Allah. Allah mah maha kawasa moal aya nu bisa nyalametkeun di awal nage tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun ketika dahsyatna siksa dahsyatna penyakit dahsyatna musibah. Nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol eta teh merupakan siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung nagara padahal mah ajang beuteungna masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang dikorbankeun rakyat hanya demi golongan tak eta teh nang Gusti Allah tah deuk mun tayang ka saha cek Gusti Allah aing teh keur nembongkeun ka maha kakawasaan aing ku aing dijujurkeun jeung diadilkeun nang aing dihancurkeun ge teu dijujurkeun dibangkalarkeun nang aing unzur ikir ku sia pikir ku anjeun pikir ku maneh kaifa nusarriful ayati kumaha aing geura ngabulak-balik ngajelaskeun dalil-dalil baik dalil nas Al-Qur'an langsung dibaca maupun dalil langsung kejadian-kejadian alam atau manusia nu buang ka lara deuleu maksudna naon la'allahum yafqahun supaya nyararaho bahwa anu ngagular-gilar ngabulak-balik anu ngarobah-robahna ieu nagara jeung manusia teh lain sasaha iwal ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu berarti ulah mun tayang kajabatan ulah mun tayang ka tahta ulah mun tayang ka manusia ulah mun tayang ka harta mun tayanglah kanu ngagular-giler ngabulak-balik ngarubah-robah ieu alam ieu manusia ieu nagara ieu bangsa saha tadi kan geus ditanya saha anu bisa nyalametkeun qul Allahu yunajjikum nu bakal bisa nyalametkeun mah Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Setelah urang nyaho nu bakal nyalametkeun Gusti Allah, engke ge Allah mere sabab ka manusia ka satria, nu bakal nyalametkeun bangsana engke ditimbulkeun ku Gusti Allah ahli Allah anu selalu ka Allah bae. Berangjeng penting mentana ka Gusti Allah ke manusia ge bakal paham karena caritaan-caritaan kesatria eta. Iyalah seorang waliullah nyana nyamaran engke aya di nagara, engke aya di pedagang, engke aya di petani, engke aya di kalangan cacah, engke aya di kalangan menak, selalu aya nyana mah hadir diakui ku berbagai lapisan masyarakat. Etalah engke nu bakal mawa bangsa jeung negara di tiap-tiap negara masing-masing, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Amerika nu selalu jadi musuh sebab Yahudi kadinya. Komplotan etalah nu bakal jadi musuh biang keladi lantaran didinya bakal nate timbul Yahudi anu bakal jadi sasarana tatap Islam baik mulai di timur tengah datang ke urang ka dieu. Tinggal urang muntayang ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah, bangsa jeung negara urang ditangtayungan ku Gusti Allah, rakyat jeung pembesar-pembesar ditangtayungan ku Gusti Allah, sehingga Allah mele perturungan ka urang kabehan, urang dibere buka mata hati urang mun silak neuleuh